Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka teuing kumaha rasana andi harita nganu tetela jeroan dadana ngaguru akibat ngagolakna hiji tekad nu diduruk ku seuneuna amarah anu muntab-muntab. Da eta we lamun harita andi seug nyarande dina tangkal cau piraku teu ngadadak jadi garing tangkal cauna ceuk nu Rahul mah. Kahebos ku heabna nu muntab-muntab jeroan dadana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Boh di mana, boh di meni. Mun aya kembang keur sumedeng mangkak ligar. Bang bara teh sok ting hariung kadeuketan. Teu sirikna napuk parebut. Kabeh-kabeh pada hayang nyesep maduna kembang, kebek wawangi. Saperti ayeuna di Cipancar. Jelasna mah di imahna Pak Haji Sobana. Mun dipapandekeun kana kembang mah Nyi Euis teh panjang nama Nyi Euis Sumarni. Bangsa ieu teh keur meujeuhna nyamuang medal wawangi. Pikaheroyeun bujang-bujang tol heor. Tambah-tambah boga legeg narik hate. Wandana ngahudang rasa. Pamuluna mata kiung. Pubuhan umur nincak wawalasan. Mun buah mah keur sumedengna gumading. Amis gahar jadi ubar anu keur lanjung. Teu heran lamun bujang-bujang teh rabul ngahelaran. Imahna Pak Haji Sobana teh jadi kaseundehan ku barudak ngora. Moal matak era nyampeurkeun da aya alesan pikeun nganjang. Dadaku mah rek manggihan jang dana lanceukna Nyi Euis. Ngan nya eta nu ngahelaran teh ukur nu mangkalan ti anggangna. Ti leles atawa ti kadungora. Kitu we sakur babaturanana jang dana. Ari urang Cipancarna sorangan mah tah aya nu pirajeuneun. Kahiji ngarasa serab ku kaayanana. Di lain-lain oge. Lain babad, lain pacing, lain campaka kuduna. Katurug-turug deui. Ngarasa wegah we ku peta polahna jang dana nu kacida adigungna asa ieu aing. Sakalian aya urut batur ulina ge kabenaran ngalanto kalebah imahna. Jaba ti tara daek nanya teh sok jeung gebas-gebes sarta dulak-dilak sagala. Teu hayang we sigana teh wawuh jeung urang jalma kokoro mah. Ngarasahina atawa sieun kasoro rezekina meureun.
Teu salah ceuk babaturanana Andi. Cenah jang dana teh ayeuna mah jadi gede hulu kumagungan. Manehna teh ulah boro make daek cacampuran jeung babaturan salemburna. Cakalieun mun papanggih oge sok ngahaja nyimpang sungkan paamprok padeuleuk beungeut. Jauheun daek nanya, ditanya ge tara ieu daek nembalan. Ukur ngareret we bari ngunyem teh sanyana. Ngan ka Andi mah teu daekeun kitu peta. Teuing pedah nyahoeun we meureun. Pedah Andi mah lain hampas-hampaseun jajatena. Atawa ngarasa seber we sugan. Dumeh Andi mah geus kanyahoan adat pangadatanana ti keur budakna keneh. Langer sarta sasangkleng naker. Ongko deui mireung Pak Haji Sobana kapan nu sakitu mikanyaahna. Lantaran di henteu oge Andi teh lain saeutik-eutik jasana. Geus nyalametkeun hartana Pak Haji tina gangguan jelema jahat. Malah nepi kadua kali pisan. Jabat ti eta geus nyalametkeun Nyi Euis deui. Waktu manehna rek dipacok ku oray ulang tea. Atuh Nyi Euis dina umakuna ka Andi teh geus teu tumbarumpang deui. Malah kudu sok daek nitenan mah. Asa kaleulebihi teuing. Saperti kubu Irah pamajikanana Mang Amir. Ku kitu teh mah Nyi Euis teh sok mindeng natanyakeun lamun seug Andi lila teu tembong tayang ulampreng ka imahna. Komo sanggeus manehna ditulungan tina picilakaeun sigana teh teu sirikna saban poe ngarep-ngarepna teh. Waktu Andi ngampleng ingkah ti Cipancar nyaeta waktu keur guguru di Pamardaka. Teu wudu katempona teh Nyi Euis mani nguyung. Kumireungna kitu oge geus cukup pikeun birah mah ngajadikeun bahan gogonyakan. Nyi Euis teh sok digeugeuikeun ku sindir sampir. Basana teh ulah sok ngabotoli mun hayang mah kucurkeun bae. Naon teh sina Kang Kevin? Ulah sok obatna rambut. Hayang. Ulah sok loba ngalamun hayang mah tuturkeun bae. Urang lajengkeun kanca. Kanca dangu digonjak kitu teh tara ieu make ngambek. Sanajan ari pasemona mah sok ngadadak ngariuk leuwih alum. Tempo-tempo sok dituturkeun ku sora nu humandeuar bangun anu jararauh panineungan. Atuh beuki ebreh we pikeun biirah mah. Yen Nyi Euis ka Andi teh aya katineungna. Ebreh dina pamuluna ngagorehelkeun eusi hate. Teu kedah diemutan bae atuh Nyi Mas. Dangke oge wih deui. Birah sakali ieu mah daria naker nyaritana teh henteu dibarengan ku lulucon. Saha nu wih teh Bibi? Nyi Euis api-api teu surti ngareret ka Biirah ngebrehkeun teuteub nu kosong. Mun eta nu nuju diemutan ku Nyi Mas. Bibi mah. Nyi Euis ngalieus ruk tungkul ngaruk. Oh Bibi. Nyi Euis nyarita deui tetep masih keneh tungkul. Teu kada salempang tuh Nyi Mas. Da moal nu gencang. Benten srekna kana hate si Bibi oge. Biirah ngagedean hate. Tapi geuning atuh Bibi. Pami sakalian ka dieu oge. Sapertos nu teu aya perhatosanana ka Euis teh. Ih, kitu mah ngarumangoskeun panginten Nyi Mas. Maklum. Ngarumangoskeun kumaha Bibi? Nyi Euis salete teu pati ngarti pang-pangna mah. Nyataeun Nyi Mas. Ngarumangoskeun sanes babadna. Rumah Euis anak nu beunghar. Tah, rupina kitu Nyi Mas. Da perkawis eta mah teu kedah jadi ukuran atuh Bibi.
Pengharatan api miskin. Sami keneh we da makhluk pangeran. Dah, saya atuh pami nyimas kagungan manah kitu mah. Mung Kang Ujang Andi mah paling tentang tos we matak rumegag. Kawuwuh deui. Ongkos sok seueur rencang pamaget ka dieu. Santeuna atuh nyimas. Kang Ujang Andi mah moal wantuneun. Har. Eta mah atuh rencang Kang Dadan bibi. Sumohon namung da kaintipna ku bibi mah. Sadayana oge aya manahna tah ka nyimas teh. Upadi eta mah tah anu bedegul. Si Husen bi. Eta ban manehna teh putrana Pak Haji Qadir Tileles. Geus ge cua naker ka si eta teh. Pununyus naker bibi. Nya eus bari jebi ngebrehkeun ka geuleuhna. Ya namung da nyimas. Pan sareng cep dana mah mani layeut naker geuning. Samios da eus mah cua geuleuh bi. Ari ka dieu teh sok kulat kelet wae surah seuri. Kaos nu otak miring. Ai kutan. Nu ATM teh sok kitu nyimas. Mohon bi. Geuning anu burung. Taya anu ngajak seuri oge. Sok terus cecengiran sorangan. Persis we sapertos si Husen. Nyimas mah. Kumaha ke upami kadanguan ku Cep Husen. Ya sae we bi. Supados manehna teu ka dieu deui. Kang Andi cenah parantos sumping bi. Sumohon warsosna mah. Nah hanya da can aya ka dieu nya bi. Rupina engke sonten nyimas. Itu geuning tuh. Rupina mah nyimas. Biirah bari ngararet ka bulah kaler. Jung manehna nangtung. Harita teh ngadarongengna bari dariuk dina bangku deket lawang dapur imah Nabi Irah. Nyes oge jung we kabawakeun cengkat. Barang ret tetela Andi keur ngagedig. Ngambah jalan satapak. Anu kencak katuhunana rajeg tangkal cau. Ngagentak manehna nguliwed ka jero dapur. Keur waktu ti tadi ditatanyakeun ari geus breh ayeuna tembong jirimna. Manehna kalah kajiga anu rampang reumpeung. Gek manehna diuk dina jojodog. Nyang hareupan hawu nu masih keneh camewek. Puguh tacan usum mirun seuneu. Eueuh, Cang Andi haturan teuing. Tah Mang Ujang. Birah mani garecek naker nembongkeun ka bungahna. Nuhun bi. Berkah waktu ieu mah. Daramang sadayana bi. Andi bari nyampeurkeun sarengeh maneh seuri. Rasa bungahna teu eleh ku Bi Irah. Sae Jang Andi. Mung nyeta kantong we nudur teh. Dede. Namun di mana tuh Jang Andi teh meni pelengles. Meni pelengles pisan. Biasa we Bi. Ngajajah sakaparan-paran. Milang kori ngitung lemur. Mung saukur nuturkeun ieu we nung suku Bi. Milari naon atuh Jang Andi. Milari buah holdi. Atuh dah tekerah tebih-tebih. Di dieu ge aya. Bi Irah nyikikik deui. Dupi Mang Amir aya Bi. Puguh nunjuk kaleles di piwarang ku Pak Haji. Mangga atuh kalebet Jang Andi. Ka dieu we ka pawon jalanna mah. Da ari kapayun mah ditulakan. Ka bibi bade kacai heula nya. Bi Irah bari ngojengkang ka pipir. Terus ngungkug teu ngareret deui kanu ditinggalkeun. Kanca dangu lantaran harita teh panto dapur molongo. Andi teh blus we asup. Maksudna mah rek ngadagoan di dapur. Ongko hari cicing di luar mah loba ka era.
bari sakalian rek ngadedengekeun nu salilana minuhan hate dugan we aya ngulampreng kaluar da ari rek ngahaja-haja manggihan mah teu kadugaeun ku era siga pisan nu marok-marokeun maneh. Nah atuh ari bus ari brewe aya nu cinekul dina jojodog yang hareupan hawu tiis. Atuh lain deui ngalenyapna puguh nu diarep-arep tembong. Ari ieu bet geus nyampak kawas nu keur ngadagoan manehanana. Geuning aya tamu manawi teh Andi rada seuseut nyaritana kasurung ku ratugna hate nu dadak-dadakan. Nyeuy senembalan burilak panona kanu anyar datang kalius lo kue tungkul saasal tadi kawasna bae ratug angeunna moal eleh ku Andi da eta we ditanya teh kalahka siga nu gempeur capat cipi teu puguh rampa. Damal naon geuning nyalira di dapur teh nyeis? Andi nanya beri koloyong we kana bangku awi gek manehna diuk. Manggihan nyeis keur nyorangan teh. Bari ditapuk ku rupa-rupa perasaan anu pagalo dina hatena. Aya atoh, aya sieun, sarta ngarasa hariwang we deui. Atohna dumeh laksana patepung paduduaan. Sieuna bisi kaayaan hatena nyeis teu sapagodos jeung hatena sorangan. Ari hariwangna paur aya nu nganyahoankeun bisi disangka nu lain-lain. Ieu nuju nahar cai eta ngabantosan biirah. Nyeuih ngajawabna rada agak eugeu. Geuning mana tuh seuneuna nyeuis? Andi rada ngarenyu geus kajudi yen Nyi Parawan teh rampang reumpeung. Iya nama ge bade. Nyeuis beuki gugup rei beungeutna bareubeu. Sareng tekona oge pan cacan ditagenkeun deui. Andi tetep ngarenyu mireungeuh Nyi Parawan nu bangun samar kolese. Samohon nemege bade. Eta geuning suluhna oge teu aya nyeuis. Samohon. Nyeuis beuki teu cabak jeung keheul we deui ka Andi. Mana terus talete teu talepek. Sawios atuh nyeuis cenah ku si bibi we. Ongko upami mayunan hawu kosong mah paur aya nu bijil. Andi bangun dari naker nyaritana teh. Har. Nah. Sok aya naon gitu Kang Andi? Nyeuis can naon-naon geus ngarasa sieun. Manehna ngagentak diukna ngesod ka tukang. Jojodogna diiserkeun. Duka sok aya naon nyeuis. Mung biasana mah orai bedul. Sok resep ulin tadina lebu tiis teh. Hihi. Jeung sieuna Andi mah. Nyeuis gancang ngejat jung nangtung teu jauh ti Andi. Merong kanu keur diuk dina bangku awi bari beungeut semumuringis. Da sanes jeung sieunan atuh. Andi bari nahan piseurieun. Mung eta we atuh da kirang sae. Mayunan hawu mah. Nyeuis ngagaded. Dilak teh. Mani ngabarasat. Keheul dumeh disingsieunan. Ieu Kang Andi teh cacan tumaros. Damang nyeuis teh. Lami oge nya urang tetepang teh. Ami udur mah panginten ngagoler we di rorompok. Nyeuis kalahka jiga nu ngajak padu.
Semuhunnya nyaeta we ditaroskeun teh nyeis sapertos nu gugah teu damang. Andi nyarita kitu teh ukur alasan nu dijieun-jieun. Dumeh manehna sasat kapeupeuh puhu ceuli ku Nyeus. Ya tangtos we. Sapuguh jalmi dikurung. Teu sapertos nu ngalantrah seueur hiburan. Nyeus ngajawabna pinuh ku sindir sampir. Tirituna mah timuruan meureun. Dumeh Andi lawas ti lawas ngampleng kakar ayeuna mun cengis deui. Heueuh. Watos teuing. Mung saena we nya ayeuna Nyeus teh tiasa ngencar geuning. Teuingeun atuh nganggo di kurungan sagala. Andi ngarenyu nahan piseurieun. Kalah kalucuan geuning. Nyeus ngadalek deui, kalius meuceun beungeut. Nyeh manehna imut. Mun sing hareupeun ka aing. Matakuan nukeurkeun ku nyawa. Andi gagarentes di jero hatena. Teu sae nganeg bae atuh Nyeus. Angga anggur mah ca. Aduh. Andi ujug-ujug ngagero lantaran ngadadak manehna ngajurah roh. Lantaran bangku nu didiukan cungkedang. Tadi teh waktu manehna ngiser maksudna mah rek mere tempat ka Nyeus supaya diuk. Taksiran lepas teuing. Nya teu ampun deui bangku awi teh jadi cungkedang lantaran Andi sisi teuing diukna. Kunaon cenah Kang Andi teh? Kekengian ngumbara teh bet janten tiasa jungkir Kang Andi. Nyeus nyikikik barang mireungeuh Andi teu pupuguh bet ngadon nampuyak di handap. Ngajurah roh cenah bangku. Nyeus mah kalah ngagumejengkeun sanes nulungan kana cilaka teh. Andi ngahehe seuri koneng. Jung manehna nangtung bari mencetan bujurna. Lumayan puguh diteundeut satakerna. Ari mana we teh dihaja. Nyeus terus-terusan nyikikik. Piseurieun can beak. Nyeus mah bet sapertos nu puas geuning. Ceuk Andi bari gek we diuk dina bangku. Ulah bener tukang Andi. Nyoyong seuri atuh da. Nyeus kalah kai. Gek manehna oge diuk dina bangku. Ngareneng ngan rada anggang. Neng naon ngumbara teh Kang Andi? Nyeus nyarita deui bari ngareret kanu keur diuk gigireun. Piseurieunana geus beak. Teu kengeng nanaon Nyeus. Mung hate we geuning janten rajet. Andi dag-dagan rek buka kartu. Har, nakunaon Kang Andi? Nyeus jol-jol deg-degan we hatena. Puguh beda siakna, beda degna. Geus kasurti, ka mana deui piloyogeunana. Naon bakuna make nyebutkeun rajet hate sagala. Duka teuing atuh Nyeus. Eta we raraosan teh asa kosong. Hate teh kakantun di Cipancar. Model atuh Kang Andi. Teu aneh teu sing Nyeus. Da memang kitu kanyataanana. Atuh, mana sapertos aya nu ngait weh. Nganggo kakantun sagala. Leres aya nu ngait. Andi geus mimiti haros-hos nyaritana. Kusaha? Nyeus oge semu-semu berat kadengena. Ku eta Nyeus ku orai.
kuno kapungkur bade dipacok ku orai teh ya. Sanajan Andi nyaritana pegat-pegat, tapi geus cukup. Kunya eus geus bisa dihartikeun yen dirina nu dimaksud ku Andi teh. Yeus ukur ngarindat sakilat lukwe tungkul. Bari kaayaan beungeutna beuki bareubeu lir jambu asak. Sedeng kaayaan hatena beuki ngadurugdug teu beda we ti dulag jero dada. Ebre dina oyagna cengkir gading papasangan. Pangaruh renghapna napas nu rusuh semu-semu berat. Boa-boa tikai teh ngadonkeun aku rejit. Andi semu-semu mandeur ngebrehkeun nu peungas harepan. Bohongan we atuh. Naleos tanpa carios. Teu nolih kan meulengiteun. Nya eus bari ngadilak deui. Mari ngereret ku juru panon. Kapan wawartos ka Biira. Nah, teu didugikeun kitu. Andi nyiakna pinuh ku kabungah. Geus bisa dipastikeun yen nya eus teh teu bina ti manehanana pada-pada neundeun hate. Kiceupna teh tetela teu neundeun sulaya jeung kanyataan. Teu perlu ge tuna talata. Pan eus ge masih keneh sanggup ngupingkeun. Duh ka upami mung sakadar setengah hate mah. Memang setengah hate eus. Margi kapan antawis urang teh kahalangan ku hiji jurang nu teu kinten lungkawingna. Andi humandeuar deui nadana pinuh ku karumasaan. Daya jurang nu teu tiasa disorang tukang Andi. Cenah teu tiasa diloncatan. Namun da piraku urang teu tiasa ngadamel jamatan. Kecing kitu geuning Kang Andi mah. Nyeus ngareret giler panona matak tambah sumeredet. Komo mireungeuh liwina dua biwir anu ngawangun imut. Mana pantes Andi nepi kawani nukeran punyawana. Lantaran mun diukur kanikmatanana memang hese bebandinganana. Hatur nuhun eus. Reug-reug ayeuna mah Kang Andi teh. Wah, ngejat deui tanpa pamit. Nyeus ngagelenyu. Bener-bener ayeuna disanghareupeun ka Andi. Moal nung. Wis. Ngadadak kadenge sora Bu Haji ngageroan. Alah, Bu Haji. Andi ngadadak nyiak reuwas. Mana naon atuh Kang Andi? Mangga ngeur mah urang karorompok. Isin. Namun pangan abah gitu. Kawan Kang Adi teh nama sumping. Nya tangtos. Namun engkewe wengi. Wis. Nah kamana cenah budak teh? Suara Bu Haji kadenge deui. Kah, di dieu geus mambu. Nya eus bari norojol ka lawang dapur. Lantaran Bu Haji teh kawas nu terus turun kaburuan. Andi atuh bakating kusieun ka pergo teu antaparah deui ngan goblos we. Manehna kagoah bari hate sesebelakan reuwas. Sedeng badana teu wudu mani ngaleper. Sakitu biasa teuneng ludeung teh tara ieu seber. Lamun seug nyaharipan musuh sanajan nu sakumaha garungna oge. Tapi teu burung we. Ku Bu Haji mah nepi ka ngalaman peot. Bari ngadempes teh teu boleh rerenjagan sok sieun katohyan. Komo barang kadenge aya nu ngulutrak ka dapur. Lain deui Andi ngarasa paurna. Sok sieun Bu Haji. Kuloprak. Sada bakiak ditunda. Rieg. Sada nu unggah. Reket. Palupuh ditincak kuno lempang. Beuki atra kadengena bangun anu nyamperkeun ka palebah goah. Andi mani beuki gegebegan
tur beuki nyoroncon we kawas nu lilinieun. Ari bray raregan goa aya nu nyingkapkeun ti luar. Andi maningali nyap. Breh teh. Nu pangheulana ka tembong kuntuna ngareres bodas. Si horeng biirah ngajanteng we nempokeun ka jero goa. Bari nyerengeh. Kancadang pangaruh sugemah hate lempang oge tepetot bari hahariringan puguh we kacape teh jadi leungit da kabang brangkeun harita teh Andi keur ngagedi we maksudna mah rek ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngambung rek ngabalitungkeun hutang pihutang. Kakarage ngaliwatan lembur batu gede harita teh. Ngadadak manehna ngadenge nu jejeritan hareupeunana. Sorana mah kawas-kawas teu pati jauh. Ngan bubuhan jajalaneun teh puguh parowek ku tatangkalan. Jadi teu barang breh bisa katenjo jirimna. Ngan tetela nu jejeritan teh sorana awewe. Teu panjang mikir deui. Rapet we Andi lumpat. Ari breh teh pertela ngemang bolen. Bet Bahrowi sabaturna keur ngagarenyang hiji awewe. Mata kagetna teh deui. Eta awewe teh lain ulian. Tetela nyitar sia. Manehna teh harita rek init ka Ciaro bikeun manggihan bapana. Tada teuing we. Guguru buganan si Jantra. Anakna ayeuna beunang diringkus. Bahrowi bari ngagak-gak. Sedeng leungeunna teu leupas ngadengkek nyetar sia. Ardasim keur ukay-ukay ngabeungkeut sungutna. Supaya nyetar sia ulah jejeritan wae. Sudin tapageuh ngadempet suku nyetar sia anu teu eureun-eureun teu tarejelan. Kawasna bae rek dipaksa digotong, rek dibawa ka Gajah Ngambung. Puguh rek disungsi. Ayeuna kapanggih pisan di tengah jalan. Turug-turug nu dina kaayaan teh jalma nu geus nulungan deui ka manehanana. Atuh teu anta parah deui seak we. Andi naraja ngagunakeun jurus gelap ngampar warahan pamardaka. Bareng jeung bra-bruna nu tiluan nalamru. Sakilat Andi nyamber nyetar sia. Teu loba codeka. Sot we ditunda di sisi jalan. Sedeng manehna ngagentak nyang hareup kanu tiluan. Ai. Iya tuh si Andi. Bahrowi pinuh ku kakaget. Julung-kunung manehna hudang. Nya kitu deui batur-baturna. Ting karuniang bari maruringis nahan ka nyeri. Memang hebat jurus gelap ngampar teh. Sakaligus tiluan geus teu bisa minge deui. Kabeh ngajurah roh tanpa bisa nakis deui. Memang kaulah si Andi. Pirah ku Andi kapoho deui Bahrowi. Andi bari ngajega. Sikapna pinuh ku daya panangtang. Pirah ku make poho deui ka murid murtad. Sugan geus kojor. Bahrowi nyentak saret wae mesat bedogna. Geus kajudi. Ngalawan Andi mah ulah lalawora lantaran lain lawan enteng-enteng. Nya can diparengkeun kudu paeh Bahrowi. Oge masih keneh boga tagiheun. Nya eta nyawa Andika. Andi oge bari seret we. Nyabut siku-sikuna. Walah, tak kabur sia. Wajah muga dulu ngalawan ka guru mah. Memang si Andi geus guguru ka Andika. Tapi nu ayeuna nyang hareupan ka Andika lain si Andi muridna. Tapi si Andi anakna Parais. Anu ku Andika geus dipateni di tutugan leuweung tiis. Andi bari nempak dadana. Kumaha? Bahrowi lain deui ngaranjugna bareng caritaan Andi nu ngungkap deui lalakon baheula.
Poho deui atawa memang mau pohokeun. Deuleu ieu leungeun kanca kaula. Kusaha dibuntungan anak. Cing, ingat-ingat Bahrowi. Nya kaula pisan nu dibuntungan ku Andika teh. Bareng pisan jeung leupasna nyawa bapak kaula. Jadi korban bedog Andika. Hayo sadia aya nama Andika. Pikeun mayar hutang ka kaula. Lucunya. Kitu petamulang tarima ka aing teh ha. Bahrowi kalah ngagugat jasa-jasana. Dumeh geus ngurus salila-lila sarta geus ngajarkeun ilmu panemuna ka Andi. Rek ngutik-ngutik jasa Andika teh. Pedah geus ngurus ka kaula sarta geus ngajar ka kaula. Wajar sakitu mah Bahrowi. Hitung-hitung males jasa kaula. Cing. Waktu baheula Andika rek dibuntungan ku pamardaka. Saha nu nulungan? Lamun syariatna jadi tulungan ku kaula. Andika teh tangtu bekal buntung tah leungeun teh saperti kaula. Ingat keneh. Andi ngahualkeun. Setan sia. Pinter ngabacot mah. Bahrowi bari nyebrut narajang ku bedogna. Sudinta atuh jeung Ardasim kitu keneh. Sanajan bener maranehanana neundeun hate simpati ka Andi. Tapi barang ayeuna digorehelkeun tina perkara maotna Kirais. Nya taya di jalan iwati maranehanana oge kudu ngabinasakeun Andi. Lantaran kana geus tangtuna we ka maranehanana oge Andi teh tangtu bakal ngayakeun balitungan. Puguh rumasa pipilueun. Mireungeuh nu ting hariuk narajang teh. Satik oge pikeun Andi mah teu matak ngajadikeun keder. Sakijep manehna ngawangun gerakan merak ngibing. Waleungeun nyere bebeng di luhur. Tapi bari bet ngahanca sasaran. Sedeng kuda-kuda tetep tagen dina tempatna. Robahna teh ukur salengkah-salengkah ngabarengan robahna awak ular gilir supaya ulah kabongohan kudu jadi lawan. Tong pipilueun nyi. Andi ngagorowok. Lantaran sareret kabireungeuh nyitar siah kawas-kawas nurek tandang ngebantuan makalangan. Bari ngomong kitu teh, lep. Andi nyumputkeun sirahna, gerebat kagigireun Bahrowi. Kilok ngabalieurkeun sirahna. Lantaran bedog Bahrowi nyuruntul rek meulah sirahna. Trang. Bedog Bahrowi beunang dihanca ku siku-siku. Beletuk. Heuh. Iga burung Bahrowi beunang ku leungeun buntungna. Hiu. Bedog Sudinta datang tika tuhu. Lep. Andi nyangeyengkeun badana dina gerakan bahekele. Beletuk. Dengan Sudinta nuker nyekel bedog teh beunang disamber ku leungeun buntungna. Hiu. Bedog Ardasim datang ti hareup rek nagel kana sirah. Trang. Beunang ditakis ku siku-siku. Geus kitu. Seak. Andi ngabelesat ka belah kenca bari ngayapak di handap ngagunakeun gerakan lered samak. Nu akibatna nu memang kacida hebatna. Tiluanana raceleng bari aduh-aduhan lantaran kabeh bincurangna pada kabeunangan ku tungtung siku-siku. Emang dina padungdungna sakali ieu Andi teh lolobana ngagunakeun gerakan meunang guguru ti pamardaka. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.